Aya kejadian gara-gara borangan. Kuring teh bisa asup sekolah. Nah, Hanas di imah ini terurusuhan. Ari nepi ka sakola. Gerbangna ditutup. Kuring kaborangan. kaborangan lain kaborangan. Kaborangan. Kusabab kuring kaborangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Sim Kuring ECK Erik Chandra Kurniawan dina acara borangan ngabodor sorangan. Nah, dinten ayeuna channel ini kasumpingan artis borangan ya. Artis borangan luar biasa. Naon nu matak jadi hebat ieu murang kali keneh. Murang kali SD kelas genep pamit lepat. Anjeunna salah sawios pamilon FTBI Festival Tunas Bahasa Ibu Bahasa Sunda khususna juara kahiji di Kota Sukabumi. Mudah-mudahan akhir sasi ayeuna sasi November awal Desember anjeunna bade janten pamilon borangan di FTBI tingkat provinsi. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna janten pinunjul. Hayu orang sambut sami-sami teh sanes teh aya bukan teh sanes orang sambut sami-sami iya pamilon borangan cilik luar biasa. Ayo kelebat sehat alhamdulillah sana teh Garha nah makin diberi ngaran Garha teterang nepangkeun heula atuh. Nepangkeun wasta abdi Garha lengkapna Munggar Haidar. Munggar Haidar. Pasti anak kahiji. Nya. Nya kan Munggar. Nya Munggar teh mimitian. Ari Haidar? Haidar teh perumahan kan aya di dinya. Aya perumahan Haidar di dinya, aya di dinya. Jadi Munggar Haidarnya. Ya. Munggar Haidar jadi disingkat jadi Garha. Oh, jadi lain ngaran asli Garha teh. Munggar Haidar. Munggar teh nu kahiji ngamimitian. Ari Garha teh sade dinten teh kana naon sih? Kana musik. Main naon musik gitar. Terus terus teh main HP. Main HP. Jadi Garha ieu teh salah sawios murang kali anu berprestasi utamina di bidang seninya. Anjeunna salah sawios YouTuber oge. Ya, oke tinggal di subscribe. Subrek. Sketsa non we teh? Sketsa aya. Lieur ngomongna. Tegur dilieur-lieur lah. Jadi Garha ieu teh salah sawios YouTuber oge sinu luar biasa. Dina taun ayeuna anjeunna nyobian kana borangan ari PKD guys. Alhamdulillah. Garha teh kelas sabaraha ayeuna teh? Kelas genep SD. Kelas genep SD. Emang aya kelas genep SMP? Henteu. Kelas genep we gitu. Kelas genep SD. Da eueuhnya kelas genep SMP mah kelas genep SD. Ari Garha teh sabaraha bersaudara itu? 2. Jadi gaduh rai hiji. Istri pameget. Istri. Aya keneh na. Aya. Nu ngadukeun yang hayam yuk. Kalaka seuri. Nah, upami hoyong ninggal kumaha Garha di YouTube anjeunna sok main sketsa bodornya. Bodor sareng tuang rama nya. Ya. Saha tuang rama teh namina teh? Sam. Kang Sam. Hampura ieu budakna diculik. Kang Sam teh kan di Surawung nya. Ari Garha lebet teh ka Surawung. Lebet meureun. Nah, make meureun. Ada cara diajak. Jadi naon tuh sok nu kolot we. Keun berarti Garha acan. Jadi Garha teh tiasa alat musik. Non wae nu tiasa Garha.
gitar sareng drum. Oh, kelarasan di dia ya band kepret periogi drummer tapi dikepret gitu. Nya sami babah oge resep alat musik gitar ngan dikitu tah dibalikeun gitarna. Tatalu. Gara bade borangan nya? Nya. Borangan keur memeh garha borangan. Nah, garha make kersa borangan. Turun nanti abah meureun. Turun nanti abah. Bah pernah nurunkeun kitu bah ilmu borangan. Naon nu ngadamel garha teh jadi tertarik gitu hayang ngiringan borangan. Dititah ku guru. Dititah ke guru. Dah bener terang. Dititah ku guru. Kumaha cek ku guru? Engke borangannya. Hah, naon borangan? Oh, nelponnya. Bu guru teh. Oh, garha ke borangannya. Nya. Manya nu borangan dibalapkeun nya. Sieunan. Jadi garha teh ditelepon ke bu guru, garha borangannya gitu nya. Nah, nya bu guru teh makin milih garha tuh pan murid teh seueur. Kan tahun kamari teh kelas 5. Nya. Terus teh garha teh diajak Kusaha ku ibu mun telepat Bu Berna. Bu Erna ka mana? Ka Taman Safari, ka Dupan. Kemana we lah. Kemana we? Diajak pantomim. Pantomim oge, mohon. Da tahun kemarin teh ada ningali ibu teh ningali garah teh wah jiga nama ieu wanteran budak teh. Padahal borangannya. Nya, encan. Ningali eta wanteran. Bener pas tahun ayeuna 2022 tapi beda sih guruna teh namina Bu Nenden. Bu Nenden. Napon ka garha? Kumaha cenah? Engke di kecamatan jadi borangan ngabodor sorangan cenah. Da meureun ningali garha di tahun kamari mak pantomim. Oh, jadi tahun kamari teh garha ngiring pantomim. Oh, kengeng teu. Henteu. Can berarti pelatihna lain ieu. Pelatihna lain ieu. Kikituan unggul tah. Diajar ka dieu pantomim mah. Oh, jadi garha teh ngiring borangan we nya. Kengeng di kecamatan. Kengeng kecamatan jeung kota. Nya, kecamatan heula we. Oh, kecamatan. Nyangka teu garha tiasa kengeng gitu. Henteu. Henteu nya. Lamun di jero hate mah juara 2. Oh gitu. Jero hate mah emang gitu garhanya. Jadi urang teh ulah nargetkeun hayang juara kahiji. Mending targetkeun juara kadua we. Jika urang neangan gunting kuku nya. Urang teh na jero hate teh hayang neangan gunting kuku. Eueuh, teu kapanggih. Wah, diteangan ka itu ka dieu eueuh teu kapanggih. Giliran urang teh butuh we kana gunting kuku. Sok katempo. Tah eta nya pernah kan? Ya, pernahnya. Jadi ulah di pikiran hayang juara kahiji. Kitu ulah mah hayang juara kadua we. Fokus kana batu nu juara kahiji mah. Sugan we ujung-ujungna menang gunting kuku. Nya mun gunting kuku. Terus garha teh kalebat ka tingkat kota. Di tingkat kota juara. Juara di alhamdulillah. Hebatnya tepuk tangan lah ka garha. Jadi garha teh saakhir sasi ieu teh bade ka Pangandaran. Lomba borangan tingkat provinsi di Pangandaran. Diadukeunna juga dan jeung hiu di ditu. Megalodon. Megalodon cenah. Nyamun megalodon segede kumaha kitu megalodon? Segede. Oh, gede megalodon. Pan mega teh gede. Apa ningali dina YouTube mah sakieu? Oh, bener. Bener. Pantesan tuh budak teh bisa borangan. Sok garhanya pintonkeun borangan garha bade sajam ge mangga jadinya. Canggeul. Kalem we pokona mah AdSense lancar ka ditu nya. Doakeun sing loba view-na nya. Amin. Ya pamirsa sadayana channel ini khususna pamirsa borangan urang saksikeun sasarengan kumaha garha minonkeun borangan. Hadirin sekaligus. Sekalian. Hadirin sekalian. Orang sami-sami sakseni kumaha cep harga harga ayam cep garha minton borangan.
Tepuk tangan heula kanggo Garha. Gitu sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun nyelam kudu make jilbab. Di jilbabna teu di calana. Aduh, Mun aya salam kudu dijawab. dijawab. Dijawabna ku sadayana. Mantap. Oke, sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab mana terkebok. Dijawab nama. Ngan setengah ambek. Setengah ambek. Sampurasun. Rampes. Aya kejadian gara-gara borangan. Kuring teh bisa asup sekolah. Nah, Hanas di imah indi terurusuhan. Ari nepi ka sakola. Gerbangna ditutup. Kuring kaborangan. kaborangan lain kaborangan. Kaborangan. Kusabab kuring kaborangan. Kuring dihukum ke guru. Ngan sajroning guru meleng. Kuring mah jajan we cilor 4.000. Da mun sakola teh sok rajeun dibakalan kumaha 10.000 rupiah. Engke mun istirahat kuring ngajajankeun deui 3.000 kana cilor. Cilor. Nalika balik sakola kuring jajan deui. Pokoknya nama cilor is the best lah. Cilor is the best lah. Demut-emut mah jajan di mata dan kerkuring. Tapi kan tukang cilor. Apa neta duitna dibikeun? Nah, mun kuring jajan teh ngan cilor we. Padahal masih seueur katuangan anu sanes, anu asalna tina aci. Sepertos cilok, Cilok, cimol, cimol, cireng, cireng, ciawi, hor, cibadak, cicuru. hor. Tah eta mah ngaran kota. Sabab di sakola kuring mah taya deui nu icalan salian ti cilor. Da di sakola kuring mah teu kenging aya nu icalan di lebet sakola. Komo di ruang kepala sekolah mah. Oh, atuh. Boh-bohan we tukang cilor teh icalana di ruang guru. Beres ngajar abdi. Keur di kelas ngajar. Simkulir sepisan sakur katungan anu asalna tina aci. Peda sok ningali abah mun ngelem sok make aci. Sugan we ari seueur nuang aci mah ngapalkeun ka kalian teh bisa napel. Pawargi cilor teh mangrupikeun katungan anu namina disingkeut. Da aya abah keluargina, keluargi abah. Nami-nami teh disanaringkeun. Punten disebat nami abah jenengan anak Sam, kurairakan teh sok dilandi Sambo. Waduh, sambo. Punten, keponokan dina Sambo teh nyaeta Sam Kebo. Waduh. Pedah we salira abah mah Apa gede. ingan atuh? Jika Kebo. Mung aya sayana abah teresep kana somai Predi. Waduh, nah. Cobi mun resep kana somai Predi. Murun jadi Predi Sambo. Waduh. Sepertos pun wah jenenganana Babas Komarudin. Wah. Disingkat janten Baskom. Waduh, eta. Pun bibi jenenganana Saripatur Rahman. Disingkat janten Sapatu. Eta geura. Tah aya deui nu langkung unik. Tapi rada geuleuh. Kersana pun paman jenenganana Tata Iskandar. Jadi ta. Jorok ke jorok. Tong nyantong ya. Skip. Keluargi cilor teh singketan. Lu tangtos papanjangna. Geuning aya nama bupa di TV-TV oge nami-nami teh disararingkeun. Sepertos Irjen FS, Baradae, Brigadir J. Waduh. Tah eta teh buktos. Ngalestarikeun jeung ngamumulek kana singketan-singketan. Dimulainya singketan teh. Tah, aya deui nanggung aing. Nya eta Leslar.
Wah. Kaponokan tina Leslar teh nya eta Lesti Kelar. Beres benernya. Tah Cilor ge singketan. Cilor ge singketan. Naon atuh? Ari Cilor teh singketan tina naon ya? Oh, atuh nyahoan nih. Gara apa mitos? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Deh bener. Mata ku ajar juara ge. Itu bisa diajar ti saha eta teh? Abah. Ti abah, bah. Bah, kumaha teh, bah? Nuhun Cep Garha. Sami. Nuhun Cep Garha didoakeun pisan. Amin. Di provinsi kin janten pinunjul. Amin. Tapi bade pinunjul ka sabaraha we nya. Amin. Kendai nu penting mah leuwih alus ti juara kedua. Amin. Nya. Kendai batur juara kedua nama urang apa neangan? Juara Gunting kuku. Gunting kuku. Neangan gunting kuku. Nya keun urusan eta mah urusan Gusti Allah nya. Tapi yakin upami Garha latihan teras, upami Garha teras nyobi-nyobi nulis-nulis materinya. Nah, eta materi sanu ngadamel? Abah dasar anak abah. Ke Garha nyobi ngadamel materinya lira. Nya. Upami ketoseur materi kali deui urang syuting deui. Urang syuting deui di dieu. Jadi kuring teu kudu mikir materi, Garha we nu mikir. Tah kumaha kinten-kinten apa miarsa penampilan Garha dina borangan ieu tangtos katawis pisan bakatna luar biasa. Komen, subrek dong. Subrek atuh. Subrek. Subrek channel ieu, channel ieu. Ke channelna di selipkeun nya di deskripsina. Hatur nuhun kana perhatianna, hatur nuhun Garha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sareng wae aing mah. Sedikit hehehe. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab teu di calana. Make di calana. Belikan ieu. Nah, belikan deui we. Nalika balik sakola. Wah. Gimana atuh? Paluargi Cilor teh singketan. Paluargi Cilor teh singketan. Paluargi Cilor teh. Cok.